Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Megandara Jessica ti SMPN 2 Sidamulih. Doa haturan Pak Oto Iskandar Dinata Yasana Apip Mustofa Jungjunan pangnangkepkeun eta nyawa nu indit taya nu nanya taya tapakna di dunia angin pangmusikeun sapangesibuana yen aya sinatria nu perlaya di wewengkon langit Sunda bulan baturan eta nyawa nu ditundung di tempat baktina taya nu daek ngajungjung he panon poe gerak awurkeun panas nu ngaduruk sagala sangkan ieu dada sakumna nyawa Sunda nyaho boga pahlawan dijaya lalaki nu balik jurit Yasana Rahmat M. Saskarana wanci layung hurung koneng manehna datang leungeunna eueuh sapotong bedil nyolengkrang na tonggong pelor ngaberes handapeun cangkeng hiji lalaki bajuna hejo kapulas taneuh di pangperangan taya waktu pikeun nyeuseuh sakiceup waktu ngintip langahna musuh mun manehna masih keneh embung paeh lebah pager imahna manehna ngarandeg heula uteukna nyarita mepes ka nyeri nu baris tumiba emma kuring untung bisa mulang sedeng mitra rea nu palastra di hiji taneuh nu direbut ditebus getih panto hareup ngareket aya nu muka hiji wanoja nu geus aya umurna ngagoak lumpat ngarangkul anu ngajanteng cimata indung maseuhan buuk anakna wanci layung hurung koneng manehna datang di papag cimata indung sedeungna beungeutna taya gambar rasa tugenna